Moal kakenaan ku coba dina taun eta tepi ka akhir tahun. Doana ye. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika. Ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بالسير الحسن وأخيه وجده وأبيه اكفني شر هذا اليوم ما ينزل فيه يا كافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tah doana eta nu aya keneh fotokopina di imah perbanyak bere tetangga-tetangga jang ke mulai ngadoa malam Rabu pas terapkeun ba'da subuh ngadoa ya waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa rebo isuk anu deuk ka ladang nunde ke pasar ke kantor dek ke berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad ngarangeun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi. Nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna tilu disebutna dupi. Nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala. Insyaallah nginum cai eta aju ngadahar dupi 5 moal nyeri beteng insyaallah. Cina kiai di urang mah dupi teh mah Garut, Tasik, Bandung tah mah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut, Bandung, Tasik, Ciamis dupi ngaranna. Di urang mah kupat, oh masalah ganti ku urang. Kupat kan rada gede. Abe hiji ge sedang gitu. Bacang oh masalah asal bacangna di gerona tendenan daging hayam abe ulah hese gitu maksudnya cina eueuh kieu nu kitu mah age roti oh masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae tah ieu ngaranna dupi tah sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim. Bocah nu teu mau kita mangahararan bae. Aku paringlan pirang-pirang kabeh nu mantake mararondok atus jarang naon atuh waktu lain pake mararondok pake ngahunang-hanang kos kupodia we. Laos uniku laos bila sohi dalam munggu kaul aso. Sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang ngamimitian donatur pikeun acara haur perlu dikanyahokeun supaya urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji urang iman ka Allah, dua iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya nomor kahiji pisan urang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta dibentukkeun ku urang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nu mana bae maca sholawat
Jumlah sholawat 4444. Urang kakarak talar hiji 4444 kakarak talar hiji atawa dua. Jadi lobaan keneh nu geus katalar ta loba nunjan. Asana moal katalar kabeh. Dipaksakeun ge datang ka di kubur moal bisa. Tak nomor hijina sholawat mah eueuh deui ialah maca dalailul khairat. Dihizib-hizib ngan kudu ijazah. Poe Jumat ti dieu ka dieu, poe Sabtu ti dieu ka dieu, poe Minggu ti dieu ka dieu. Kudu ijazah teu meunang sabaca-bacaan. Cenah deuk dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng. Ditanya boro-boro ku batur ku pamajikanana ge teu daek ngajawab, mabok sholawat. Jadi sholawat ge loba teuing mah mabok saruha bae. Ulah kula wanitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah. Sebab keras mun cara obat mah milikna ieu model ektasi. Jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus aju molotot. Mun cara rokok ieu mah gele. Ganja. Ulah urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang di Aceh sayur tadi ganjaan keur ngadahar keneh haju berat bae mata hayang es kuat eta kakarak sagerintil lamun dihisep waduh dunia lenyap urang asa ngapu asa jadi raja asa doang atuh henteu bantak haram ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, terus di zaman a'immatul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dilanjut terus ke tahun 500-an, zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali, terus dilanjut ke belah di urang mah zaman para wali-wali sana, terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya, di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten nu geus teu asing deui di Banten, Babad Banten. Tuluy anakna Maulana Yusuf, dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar, berbau partai, hatena bener-bener hiji beli i'la'i kalimatillah. Ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acakan. Pan cenah kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti ku sia mah. Ja sia mah ngajina ge nundutan bae. Deuk kaharti di mana tuh? Ongko cenah ulah asup partai, ongko kudu asup partai
asalnya anti jero partai berjuang ulah cara Kiai Golkar hayang duitna hayang pamerekna hayang pangagung eta nu ulahna sebab tanpa asup partai secara praktis urang eleh ku batu tapi ketika urang asupna asal-asalan jadi ngarusak kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah emang teu kaharti balik we sia mah maning ka ditu emang sia teu kaharti bae naon ge kumaha kudu kitu bila perlu nyieun partai jangan dobrak kebatilan ngan hese jasa neangan figur neangan sosok anu ikhlas tanpa dibarengan ku ikhlas moal beres boro-boro berjuang di negara cacak-cacak khusus di agama geus komo deuk ngadirikeun nagara deuk diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an kudu ngan diperlukeun ikhlas sabar jadi kudu nyieun sebenarnya urang ge partai ti kuari jangka hareup usulkeun PKB geus aya mungsrut P3 2 kali mungsrut PKS 4 mungsrut pan mah lain mungsrut teh mah odol-odolan mah geus bintang bulan komo bintangna di mana bulanna di mana ieu je partai-partai Islam tah ieu encan katingali bergerakna sebab daon sebab teu ikhlas pada ngabogaan kepentingan satungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon ngahijina dina eta bae diunti aya bae unti ayo eueuh unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti atuh geus we ka ditu jadi kunti tah ieu lamun urang mantep mah nyieun partai sok geura dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu asal lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsurna naon karak dinya mantep wah cenah kiai hese ulah ya cenah tuh ulah neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantak kuari perang eleh teu ikhlas lamun urang ikhlas wow la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan keneh la ilaha illallah sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas gitu keneh maca sholawat eueuh nanaon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan kitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan tibatan abid banu sok arari ibadah barariasa pikih doang eta kan keterangan loba jasa mantak ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeuti kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saetikan non Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas masyaallah
pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas biasa insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun tumantak coba teangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli-ahli ikhlas supaya mantap ialah thariqah ieu teh janga ikhlaskeun geus bisa ikhlas teu kudu asup thariqah teu kudu asup thariqah teh penemuan ahli ikhlas geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngaran Imam Syafi'i boga ikhlas boga thariqah Syafi'iyah Imam Maliki thariqah Malikiyah Imam Ghazali Ghazaliyah Tuhan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah Imam Naqsabandi Naqsabandiyah Imam Rifa'i nuduhkeun kieu ieu carana Rifaiyah Imam Tijani Tijaniyah terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiah geus bae kitu misalna ikhlas dan dagang karungna Pendiah aduh tah eta penemuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab lantaran kabeh diakur ti Kangjeng Nabi ngan di Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung kabelah dieuna mulai ti sahabat ti tabiin dibentuk aya zikirna aya tafakkurna aya muraqabahna aya khidmatna macak cek Tuhan Syekh Abdul Qadir hei manusia ulah suuzon sakali sapoe atau saminggu atau sabulan milu gerajeng kula diuk babarengan engke bakal kapanggih ngeunahna ibadah sapoe bae can kapagi sapoe coba saminggu can kapanggih saminggu coba sabulan engke ge bakal kapanggih aya beda perasaan batin ulah zahir bae coba do diurusan teh batin coba urusan coba bisa sapoe ge sapoe teu bisa sapoe saminggu coba teu bisa saminggu sabulan coba datang ka kapanggih ku kula dek dituduhkeun hayu milu jeung kula diuk babarengan asal ulah nundutan lecak jana sebeuting wuduk silaka ke gara karasa cek Tuhan Syekh kula lain sombong dek nuduhkeun dek diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah fokus di urang we hayu urang ka bupati hayu sia ki aing geus wau jeung bupati hayu aing geus wau jeung gubernur Atut hayu geura ku aing diumrohkeun sia hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsrut geura sia diajak orang ka presiden lantaran geus wau urang lamun aya jelema ngajak ka presiden nyana teu wau siapa yang heuli tampiling gua sia ngajak aing tuh ai geus wau urang geunaheun diajakna ka dieu jalna ka dieu bahkan atuh aman bahkan diaping deuk ka presiden teh wih ngeunah geus kontek-kontekan jeung nya iya bapak ada di mana ini warung kopi oh iya presiden lagi di warung kopi iya bohong berarti kita presiden masa presiden nongkrong di warung kopi emang presiden lain jelema jak presiden oh atuh boleh bengan atuh teu boga muruah satahap atuh orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah tapi ustad badahar di pasar di masalahku wih udah ustad dahar di pasar nangtung di daharna jadi masalah ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu jadi sama kom nah ieu dek jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari dek di haulan adalah
Tuan Syah Abdul Qadir Al lobalah para habaib nu nanya kenapa sih Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan maulidan mah unggal lembur hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang hari haul mah kan aya aturan-aturanana jadi ndek bae ge mangga ngan lepas ti aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kam pamere napan hese tah pan hese ieu mah ongko haul Tuan Syekh ongko nyana lumayan jadi sakeuna ieu kajian dapur mah sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang antaran eta tah di jerona ulah hayang bahkan kudu berkorban ti heula mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon atuh menangna 10 juta nu 5 juta ka kantongnya pan eta kos kitu pan bolon eta kos kitu teu meunang tah ieu syarat-syaratna loba mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah maulidan mah bebas-bebas nah ieu ahli Allah nu ku urang neuk dirayakeun mentak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kanarakana bareng maksudna yeuh keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksudnya nyumbang pokona di akhirat nang ge ulah sia bae kanaraka aing ge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah urang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka surga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah waka ka surga ulah tahan cahaya nanggeus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyononggus hayang ka surga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digeupai kadi saya iya aja pendik woi sono iya enggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cekena ieu ge milu ngaji meren teu henteu ya milu mah milu pamtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang di kitu-kitu nah ieu ke urang dijikeun Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngapada-pada ngabogaan bendera wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jeung manu iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri urang deuk melalui rombongan mana cenah kula mah boga bendera koneng atuh Allah saya siap percaya apa kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke lempangannya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endeu kitu bae aing endeu kitu bae kadele di dunia na ge sing gulimpang kiai nu ka Golkar tanu ngabenerkeun ekstrim tah mah nah ieu urang deuk ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit deuk sodaqah 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae
daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100. Dibalik tadi itu sih ngomong. Dek sababana ge ikhlas, boga duit 1 juta ikhlasna 100.000. Boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000. Boga 10.000 ikhlasna 1.000. Boga 1.000 ikhlasna 100. Geus bae bukan nama. Jadi teu kudu peureum. Teu kudu ikhlas tah. Balangkeun. Beda suarana ge kelecring. Ditoel ku babaturan. Pan si masa sada ikhlas sakitu. Geus bae, geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah nirisan. Cak baca kunaon ka? Aduh, kakak inget bae. Mere 100.000 can nyorang kakak mah ye. Mere 100.000. Coba aya 7 angin tau. Emang iya kakak asana paranas tiris ya. Sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 baik ikhlas. Kak, udah bangun bungaheuna mah ti mantas gaji. Sodako tadi kakak mah ikhlas. Bara duit 1.000 paingan. Atuh teh bakal ikhlas Kak. Eta ge kembali meuli rokok cek dia. Kadijakeun bae geus. Meuli rokok aya kombalina geus teu didele-dele di dikadijakeun. Duit teh sabaraha duit? 10.000. Meuli rokona 5. Aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana. Eta mah dikadijakeun cek. Tah paling ge 1.000 2.000 geus loba omong. Ikhlas penting di aku baik ku Tuhan Yuseh. Kayak cek Tuhan saya teh. Ieu saya. Ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu. Kecak Tuhan saya teh kue kuari mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nyana lah geus di mana bae. Ya Allah, ya Rabbi Karim, komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya. Alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi, ya munding dan lain sebagainya. Kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae. Engkena beda ngomongna. Guru aya ikhlasan haram cak kajen kokoman. Haram, cak aing haram. Beudang saminggu dibere. Eta teh haram budak. Haram. Dibere di saminggu. Budak, eta haram sebenarnya mah. Dibere di. Lah tah mah terserah sararia. Eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu. Eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti. Itu mimiten budak kredit teh haram sia. Aya bae. Budak kredit teh lah pertimbangkeun heula. Berkati lo. Lah tu aya ieu keteranganana milu kanu ngameunangkeun bae si ulah hararesep. Kiai ai keur ieu haram ai ku ari kitu. Kalau omong tadi beres sekupit tah. Ku sorum. Oh, paingan. Asana ieu mah kieu mah lamun dibere apansa meureun dakwah. Kitulah kira-kira. Jadiana ngahayu-hayu. Eta kiai oplo eta kos. Kitu kiai teu boga ikhlas, mantak ge teger. Jelema nu boga ikhlas mah teger. Terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh. Taiyalah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah. Terus datang ka kuari terus hajudek durunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh. Ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha
anu siap masyarakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang heula kitu bae heula siap tanti tah batur bakerek nyana mah nonton bola hudang we siap teh mah kiai cajak kiana teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami ieu mah siap batur kerek nyana mah hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nyana mah cumplang-campling lain teu kabeul memehna ieu memeh husul ilallah jadi kudu dirobah watekna ieu mata hayang neuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadenge nomor-nomor ulah mata hayang nahes bae oper urang tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tatadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa gitu sih dirobah moal jadi khorikun lil adat mun nyana henteu ngakhorik-khorik heula dirina ngarobah perwatakan nah, ieu watak urang teh hayangna sebeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap tah henteu kikituana mun urang kawin-kawinna dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watek tah mah birahi watek ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin nah ieu parawan namangan geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan deuk ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teh jadi wali aing kajen aing teh jadi wali ge sakeun kunaon atuh ampere teu naik cenah kos kitu siapa mikiran ampere bae aduh Masya Allah ka eta hese ta kos kitu hese nah ieu cacarakan jadi wali teh ulah nuruteun perwatakan kan hese ta kos kitu jam hiji keur meujeuh ngeunah watak urang ngeunah jasa hees udah nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlu nyana di harapan guru jam hiji udang sia mandi mano cenah tundu mandi sia mandi salat dipaksa dicarekan entek cik tuan si Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah ieu sia ayeuna deuk ka Allah mah kieu yeuh jadi nyontoan nya deuk ka Allah nah ieu babacaana ieu carana ieu kieu diukna kieu nantungna kieu dan lain sebagainya ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui gitu ketika urang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi nah aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia peureumkeun geura peureum ieu berarti peureumkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulaian zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtung nama beunta henteu babacaan henteu
iya diatur cara lantaran kieu ketika orang salat ya thariqah ya Allahu akbar mulai tahareudang di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watek sia nafsu nu bertentangan jeung watek ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan dika Allah keun Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek dika Allah keun bae keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu si make bajuna cek anak kandal deui buka ku aing lah make kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu akbar tengah penting ulah aya kipas ulah aya ulah make salat urang mah panas stel khusus henteu kipas ngagelenggeng bae eta lain kitu tafakuran ka Gusti berarti watek abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syaratna ulah robah awak teh mun nangtung ulah aya robah saeutik-eutik aja dilawan ku urang panas teh hareudang dilawan watek teh mah hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirubah ku Allah tiris model eta model bos itu teh dibere tiris jipan jadi tiris ya nah tiris teh age aya katirisan teuing mah ieu watek hayang panas nah kumaha ieu carana supaya hayang panas ulah make simbut ulah make jas tiris ti Gusti Allah watek urang embung kana tiris hayangna sedeng da kitulah perwatakan orang engke kebal-kebal eueuh tiris tenang tentram bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing kos kitulah tang ngalawan eta tah ketika panas ulah make kipas ulah make AC lawan ieu mah watek urang ngalawan watek we ketika urang lapar hayang dah watek tah mah kos kitu ulah sia terus laparkeun meunang bae 2 poe siap kuburan iya tetap kurang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resepkan nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang ganjepian kan hei watak eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya benduk eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jang naon watak ketika terus bae diisi pada itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasiaan Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleunna encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus teh eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ge illallah eta guru tarakat tolol teh mah kitu ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah dinu susah bae ngan 10 itu mah digantung teh mah kieu kos kitu mah eta teh beta hese teh kos kitu hese teh kos kitu masyaallah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat gugurnya ngaguru torekat si saminggu tamat
heran ini. Beres. Ya, beres ya. Nah, ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro. Nah, ieu kuari geus datang ka Kubra. Saminggu tamat. Ayo nu ngapingna sah. Jalai gitu toriko bati baheula ge. Ye, jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain. Ngaji teh ieu mah ngaji rasa. Jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan Kangjeng aya di hate. Mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate. Jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun. Mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah. Salat nu mantak salat de Allahu Akbar. Nyana bangun eueuh kacape atuh ngeunah. Urang mah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat aja bae nyang hunjar kieu. Aja olahraga bae di masjid. Kayak salat teh deuk salat kayak kikieuan heula. Allahu Akbar. Beres aja bae ngedeng. Di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 masyaallah lain lobakeun salat henteu pan pura-pura zikir geuna tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean mah saember mangacai aya ku ada jelumana di dieu. Nah, ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Engke kumaha tah? Ku tajem-tajemna pemikiranana, akalna, henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan. Diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna. Sehingga dibere ilmu toy aya nu henteu dibere, aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena. Aya anu lempang ka Makasalengka, 2 lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu. Iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae. Saminggu kaharep diomongkeun bener, sabulan kaharep diomongkeun bener, satahun kaharep Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Nu mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami. Sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantak dijegut ahli nahu adalah Imam Sibawe. Disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah, eta jelema nyawa. Nah, ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir, komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai. Urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir, carita Ki Umar Rancalang bae geus pohara. Carita Syekh Asnawi geus luar biasa, geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa. Kunaon eta? Bersih mata hatena. Nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahli al-kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit. 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo. Wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Nah, Rebo nu bakal datang, Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan. Hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero. Siapa sok aju ka mana bae? Aduh. Eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh apa Senin-Senin Salasa Rebo. Kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero. Hih sok aya tungtungan kitu. Terus bae ka dieu nah, bogan diturunkeun aja nu kitu.
ijazahna baheula Fayakunu dalikal yaum as'aba ayam sanah maka di poe rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun. Guys, di dinya aya penangkalna menang ti Allah. Kumaha carana? Salat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah surah Inna a'tainakal kautsar 17 marrah. Rakaat awal Inna a'taina 17. Rakaat kedua Al-Ikhlas khamsa marrat, rakaat katilu dan selanjutnya. Ngan mun aya nu ngajak di perumahan, di masjid, di mushola, di sekitar urang ulah milu. Bid'ah. Kok bid'ah sih? Kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah. Geus ngeunaheun ku urang mah ulah salat. Ngeunaheun besok maksa. Bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mengondang panyakit ulang geus usul aja jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema dage salatna sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salatna geung aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhi wa abihi wajududan terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bawa urang mah tarima beres geus kadituna mere kadu bae ka nyana waduh disogok keneh bae burung geus ulah jadat aya geuna naon mental lain jang nyana jang umat kabehan upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda na engke tanda nyana nyieun salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartum fa ni'ma uqbadar salalim disebutna dijieun disesuaikan jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala nah tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadahareun sagede lantaran ngaranjeun dupi mah hese nyeun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeunah endogan we saeutik gitu bisa eta wali badi ngaranna dupi masyaallah mun deuk nginumna urang lamun nu bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu bicus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo da aya ge nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti ya
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rebo isuk ngaranna rebo wakasan. Mun aya nunyin di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mana diawali ku nginum eta heula. Etalah hasil menang ti ahlil kasbi wa tamkin, para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Cenah aing mah teu percaya masalah. Itu percaya. Nges datang ke mana kepercayaan orang makin dekat ke Allah, makin dekat makin percaya gerage deket rasa hayang deket ke Allah, ka ieu ka guru kege ka rasana lain deui. Guru ieu asana jangan jauhan ke Allah, guru ieu mah bener ada ngadeketkeun, guru ieu mah lain deui. Hiji-hijina guru kumaha hatena, sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih. Sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai herang ngurucurna herang. Di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi. Ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan. Ternyata di jerona aya racunan jadi racun. Ilmu ge sarua, ilmu na akur bae ngan ieu kacampuran apa henteu. Ketika dikaluarkeun turulung, waduh, ieu mah bau kredit ilmu ieu. Karasa ku urang, aya kredit asana ieu. Karasa ku muridna karasa. Diturunkeun deui ka set, weh, aya bendera konengan. Karasa tak urang nu ngadengekeun ge, waduh, ieu ilmu campur bendera koneng ieu ilmu ieu. Aya karasa kajen gugu wahage antara nu bening murni jeung nu aya muatan-muatan eta bakal karasa. Percis botol anu dicicikeun, kumaha caina di jero bakal kadeureu. Urang wani nginumna. Ketika dituruhkeun, wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam, perebut urang. Lak. Nginah luar biasa. Ketika kadeuleuk urang, heuy, aya racunan tama budak. Embung urang tadi. Dipaksa ge embung. Iyalah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate. Kumaha kacampuran di jero hate. Ketika kacampuran ku bendera koneng karasa, aya konengan dak. Karasa. Aya kreditanan tama karasa ka aing ge. Asana nyulusup ke jero hate. Emang urang akur jeung aing. Dan lain-lain sebagainya. Tuh, itulah ilmu eta adalah cai. Nu mantak urang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu. Kan bahasana kitu siraman. Siraman mah cai. Begitu disiram orang racun. Aduh, barang datang kiai eta, urang lembur dieu kurang karacunan kabeh. Kunaon? Tuh racun bendera koneng gitu mah. Salah ngondang. Masya Allah. Nu di ditu waduh karacunan bendera hejo di ditu. Nu di ditu sarua. Ieu hese tah hayang nu murni jasa. Supaya tararis tatangkalan jararadi nyembrung, Masya Allah. Mentak panyiramkeun. Si hade beta besi racunan. Nah jadi rebo isuk, rebo wekasan, ulah waka ka mamana, ulah waka ngadarna naon, nginum cai salalim heula. Di unggal lembur nyararieun kiai-kiaina silakeun, terus ka embergeun, terus pikeunan ka masyarakat sak gelasna 5.000. Wah, aya racunan ieu kajian kumaha ge. Ieu kiai aya racunan ieu. Lamun aya make kos kituan ulah diinum. Geus bae diinum racun ya. Racun. Ikhlas. Itulah. Wa tasbutul qasama jeung teteper sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lasin nu aya dina tempat laos. Artina di hiji tempat anu aya laos. Naon laos? Laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai, hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina ikeun ngabenerkeun mudai. Kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal di tangan bae tah. Tangan lompat ka mana ge? Tangan.
gampang polisi neangan melacakna mudah. Nah kuarima terjadilah pembunuhan ieu teu kanyahoan saha nu ngabunuhna. Tah eta kan kudu diteangan kanyahoanana ieu di mana terjadina. Ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan, mungkin bae di pengkolan, mungkin bae di kampung, mungkin bae di gedung, mungkin bae di jalan cai, mungkin di jalan kereta. Eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena. Saha ieu terbunuh? Bakar. Urang mana ieu bakar? Urang Cikupa. Ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina? Ternyata terjadina di Balaraja. Bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja. Maka selidik heula ku polisi. Pembunuhna kan teu kajauhan. Aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap Bakar? Selidik apa punya teman teu di Balaraja. Sanggeusna boga batur apa boga musuh teu di Balaraja. Tuh kan apa boga nyana teh kitu perusahaan teu di Balaraja. Apakah manehanana boga kabogoh anyar teu di Balaraja. Eta ka selidik eta laos gara datang. Mulai. Ayo coba selidik. Barang diselidik kanyahoan ternyata orang sae, orang Bakar teh ya boga musuh urang Balaraja. Beuki mengarah. Ya Allah. Ieu di kitab geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah. Ngebatak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh. Ieu ilmu kejiwaan ngaranna. Nah, Bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di Balaraja. Ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Balaraja. Khalid ngaranna. Coba. Ki Khalid aya di Balaraja. Ternyata beuki mengarah. Tanyakeun ka babaturan Khalid, telah berapa lama Khalid menghilang? Komo lamun kieu mah. Kemarin mah Pak ada, tapi hari ini enggak ada. Geus mulai mengarah. Laos ngaran. Masya Allah. I datang ka kos kitu tah dibejakeun. Mantak carita teu kanyahoan ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat. Nu mata kurang teh melalui korena nyaho. Si A bogoheun ka aing kajen kumaha. Si B teu bogoheun ka aing melalui korena. Urang kan ke Lempang, aya awewe. Di jauh keneh nyana geus mencerong we kan ka urang. Ajunyana merah senyum. Wih, senyum mematikan. Insya Allah luar biasa. Senyum racun ya kajian gue. Datang ke orang ka imah teh ngahuleng bae. Aduh aing mabok senyum budak. Eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh. Bogoheun ka aing. Bebeja orang ka babaturan si anu bogoheun. Wah, sia sepede. Atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda. Emang kumaha kitu tanda-tanda? Ti jauh kene nyana neuleukeun. Aju, neuleukeun aju senyum. Katipu sia cek babatur. Emang nyana mah eueus sia geus senyum bae. Oh, emang kitu. Atuh sia mah katipu. Dasar Haji Pendi teh nyaho naon. Orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol. Tuh, giliran nu edan diajak senyum ku nyana. Nah, ieu mah teu waras ieu mah waras. Ternyata benernya ke sakali deh coba sakali deh liwat ka dinya malah bangunnya nate ya mapag bung mengarah jasa tama mengarah guys tama geus ulah asa-asa deui geus kajen kukumaha ge bogoh 150% leuwih 50 tama persen ge wah urang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieur ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus dukangan ti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian kukumaha geus Cisoka teh bagianana teh mah kajian kukumaha ge make ini roa itu ada asyara kaba eta garana korena tanda ieu keur carita soal trisno ieu mah ieu
Nah, soal lep-lepan eta kan lain. Nah ieu ge sarua polisi lebih jeli laos gara istilah fikih. Nah terjadi di Belaraja, tanyakeun geus aya horeng boga musuh. Nah nanyakeun saha musuhnya na Khalid, aya eueuh kamari mah aya leuwih mengarah. Tanyakeun ku ari ka pamajikanna, ibu istrinya Khalid ya? Iya. Pak Khalidnya kemana? Nggak ada Pak, udah lama dia mah. Katanya kemarin ada, kemarin juga sebentar Pak, terus kemana lagi kali. Ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak? Dia mah Pak lah, nggak karu-karuan Pak. Enggak, ini kerja sehari-harinya apa? Nggak tahu saya juga. Kadang-kadang bawa motor ke sini, terus motornya nggak ada. Udah banyak yang nyariin ke suami saya mah. Katanya pemalingan motor. Katanya. Lu ngomong yang bener atuh. Jangan pemalingan atuh kalau Melayu mah dia suka curi motor. Iya lupa saya namanya juga orang Belaraja apalah maaf Pak. Iya tuh kalau sudah tuh lu ngomong. Atau bapaknya kan mengajakin ngomong bahasa Indonesia aja. Atau saya juga ikutin bapak. Bapak ganteng deh. Ya aju bae cak polisi nomor HP berapa? Lain ka Khalid mengkol goblok tak polisi. Iya cak polisi teh sambil menyelam minum air lah. Tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah can selesai jeung masalah deui kan eta. Aduh. Eta mah di ditu di Lampung. Nah, ieu kan geus mengarah ya berarti kejahatanana ieu geus aya mengarah ya. Oh, berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor kata orang, saya sih nggak tahu. Sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya katanya hilang motor katanya sama suami saya. Terus suami ibu kalau ditangkap udah sebodoh lah mau dimatiin juga nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak bener suami saya mah. Nah, geus mulai ta. Istri dah bae geus ngomong kos itu. Jol bae anaknya ini siapa? Ini anak Pak Oli. Bapak di mana? Bapak saya mah biar ku galedeg aja, Pak. Semoga ya, itu bener berarti. Tinggal diteangan kan Holi. Teangan heula ya. Nah, iya ketika Holi tertangkap, nah, iya perlu persumpahan. Iyalah karena saksi teu aya, pelakuna diperkirakeun ieu aya zon-zon, aya sangka-sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan, dua dari teman-temannya, ketiga dari istri, opat tina anak. Nah ieu kajen kuku mage perlu sumpah nu kos kitu mah watas butul qasam. Waduh mantap geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi ieu polisi ngan teu boga balok urang ya berelah ku urang balok kalapa lah di dieu. Tes betul kosama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudda'i. Laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudda'i bi anu wujida qatilun bimailatin secara kapanggih Ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atawa di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar maka didinya kudu diteangan. Nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan. Masya Allah. Ataparroqan hujamun atawa Ki Bakar terbunuhna ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur kemudian sumur tersebut teh caina diperebutkeun ku batur jelema di mana-mana datang perebut ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema kaberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah. Di Baitullah kabeh ge hayang kanyium ngecup Hajar Aswad kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut berat terjadilah Ki Bakar pae di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad. Iya kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhanana jelema kan loba jasa di dinya. Nah ieu taparraqo anhu jamun tetap diselidik saha pelaku pembunuhan
Apakah memang akibat tina perdesakan? Apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan? Eta kudu dikanyahokeun menurut agama. Masya Allah. Wah raja saya. Di urang mah ai sumur mah eueuh nu perebut. Kemudian Baitullah ge eueuh, aya ge perebut karcis film. Lantaran filmna ieu film rame terbatas. Muatna ngan saukur 300, sedengkeun jelema nu endeuh teh 1000 perebut karcis. Bloon eta jelema. Tah eta teh kos kitu tah, aju berdesak-desakan di loket pae. Ieu perlu. Apakah aya unsur-unsur kesengajaan pembunuhan? Ieu kudu dikanyahokeun. Laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atau terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, geus kitu caritana di kerumunan orang banyak aya nu pae. Ta eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuh nyana? Ieu kudu kanyahoan. Masya Allah, sejauh etalah Islam untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kajahoan bae ka jeung kumaha ge. Di Indonesia sanggeus kanyahoan. Dah, si A pelakuna urang teu daya teu upaya, si B pelakuna teu daya teu upaya. Lantaran naon? Lantaran seperti dikondisikeun. Babari jasa ngondisikeun pembunuhan. Hendak dibunuh dengan begitu saya gampang baik di Indonesia. Contoh, jelema terlalu sangar jasa, maka diuntitlah oleh negara melalui polisi, melalui ABRI, bunuh dia. Babari jasa, eta teh soal-soal ngabunuh, nukos kitu, komo bugot-bugot mah. Iya, mengkhawatirkan di negara. Jadi pengacau negara. Cara ngabunuhna gampang jasa. Apa geus saya dikantong? Geus saya dikantong, babari jasa, jangan naik motor. Tembak, geus kabur. Atuh menembak lagi polisi. Kadang-kadang ti Mabes, kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya. Geus terkondisi gampang jasa. Seperti jelema mengendarai mobil, tapi ternyata di kaca. Hebatnya saya peluru nembus kaca, tendang ieu. Saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu. Lamun lain terlatih kan moal bisa. Lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI. Tiga kali moal selesai tama urusanna. Emang endek dirapihan tama endek dibeakeun tama kos kitu. Terjadi seperti eta sering, tapi tanggung jawab di akhirat tetep bae. Tetep bae. Nah iya seperti kos gitu ngaranna laos. Ta eta teh terlacak sabenerna mah babari. Gampang tamanu kos kitu mah. Urusan dunia gampang, tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban. Masya Allah. Atau bugot, jelema anu nentang terhadap pemerintah, bugot ngaranna. Tergantung ke pemerintahanana. Pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain. Ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna. Ulah sabugot-bugot da urang lamun maca di koran, di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik. Dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah, urang dilawan. Ieu kumaha hukumna? Tergantung kumaha nagarana jeung naon nu eukeur dilaksanakeun ku negara eta. Wah, jadi panjang acak-acakan. Mantap ngaji dong. Geus aya kabeh di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat setik-etik acan. Andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon bae, tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan. Ketika negara lain negara Islam, negara ieu negara demokrasi, berarti salah satu rakyat ieu nentang teh ieu karena aspirasina. Karena dari rakyat untuk rakyat, lah bohong. Ieu mah keur carita baheulanan. Dari rakyat untuk rakyat. Naon deui? Oleh rakyat, itu bohong. Nah, kuari ditentang, temenang dibunuh. Urang lamun ngabunuh nyana lain syahid. Urang lamun merangan nyana, urang terbunuh henteu syahid. Biasa bae. Naon sebab paneta penentang ge kapan lain agama. Eta mah bentuk negarana negara juri kapan.
Matak sih ngade, iya bugot baik, tapi bugot lain bentuk Islam, lain Al-Quran diperjuangkan anak, mantak ulama KBG tak baik, sabarodo sama kos gitu mah, saya nggak hukuman anak, dilawananku orang, ditentangku orang kabunuh, ente syahid, nah sebab bentuk negara anak, tuh, mantak pakai perhitungan, kiai memaca kitab, adu demo tungtung kan. Iya demo, iya ngondisikan pemerintah, iya ti rakyat diadukan. Kemudian iya organisasi Islam, iya organisasi diadukan. Iyalah, nu perlu dipikir kurang. Masalah nak, lamun terbunuh, mungkin terjadi dah kumaha. Apakah iya teh menang ganjaran, syahid atau said? Iya kan cilaka orang. Tahan. Di Islam geus diatur sedemikian rupa rapi, nu tinggalin saya tiga can. Kata terjadi pembunuhan get terlacak kajen kukumaha get sekalipun ieu mayit geus dikubur buka kembali atawa dicoba terus dilacak moal datang ka teu panggih kajen kukumaha get sebab naon rakyatna per desana per RT-na kaitung KTP-na aya kemudian diselidiki ku urang si korban iya jeung kembur ieu kumaha si korban jeung seseorang kumaha si korban boga hubungan dagang boga hubungan politik boga hubungan budaya si korban boga hubungan cinta si korban boga hubungan naon bakal kalahacak kajeun kukumaha ge ieulah laos ngaran eueuh anu terlacak kajeun kukumaha ge nah ieulah bi anujida qatilun bi bahilatin nah kapanggih ieu nu terbunuh korban di hiji daerah au qaryatin saghirah li adaihi atawa di kampung letik anu maneh-anana boga beberapa musuh di dinya atawa tafarraqan hujamun atawa tadi padesak-desak kemudian terbunuhnya na pamerencai jelema ieu ge perlu diketahui mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasina ieu terjadi pembunuhan adili nyana coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus IT nagara mah geus gampang jasa tah mah. Oh, cetu jasa. Seperti terjadi Bustomi naon kadang-kadang Serang teh. Cecep Bustomi. Moal kapanggih pembunuhna kajen kukumaha ge secetu eta. Lantaran nyana eukeur mengendarai kok hebat amat, tepat sasaran dan lain sebagainya. Geus ulah dimasalahkeun berarti eta mah urusanna negara. Geus kanyawa nya kitab kajen kukumaha ge. Sehebat eta jeung setepat eta urang naik mobil atuh ieu mobil lagi mobil kacana teh teu peupeus acan bahkan geus anti peluru ge geus bisa bae kos kitu mah anti peluru teh jang rakyat jang nya nama teh nembus bae pokos tank baja teh geus teu bisa ditembak tapi ngalawan Iran mah tank baja tembak ku Iran teh nyeterun parae kabeh nu jerona ge di atuh nu mantak Israel kaget ge stop heula ieu tank baja aing barareak jeung jelema-jelemana pan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh henteu urung teh naon ngan di jero pararanas marahe kabeh ge atuh kumaha tank baja teu lempang nu itu teu lempang cek Israel kae lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom daletik jasa sagede kieu peluruna beri di dalam di dijana Husein waduh ya si Husein Iran mah pangarana beda-beda banyak Hasan Husein Ali Hamzah Pendi waduh lamun toko ektasi mah aya Haji Supendi wah tah iya Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu kok bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan muntak wa fauqa kulli dzi alim di saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran des nyetrung kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran Masya Allah teteh urang kos kitu teh apaan Masya Allah lain lalagan pesawat ditampawak hese dikendalikeunana lantaran ketika ditembak ke urang jang naon kan saukur kapalna doang
tetapi Iran mah hebat jasa tembak kena sasaran balik ke ditu ngajegur di ditu mengendalikan make remote. Masya Allah aju remote nah HP di bebek ya Allah ya Rabbi. Jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan pakai perang mentak kaji pengen dibuka 5 ge BlackBerry na yang kipu doli. Masya Allah eta horenganannya nama jang Trisnoan Iran hebat jasa lain lalagaan tuh eta ngan ekte di expose lantaran setiap nu memalukan ieu keur carita kadeteksi bae kajeun kumaha ge wayahoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun kumaha ge kos sahebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi sehingga nu teu jauh mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa atuh lain penjahat mah jadi negara kos gitulah seperti eta bakal kanyahoan laos garana bi anujida qatilun fi bahillah au qaryatin saghira li adai au tafarraqan hujamun di kerumunan orang banyak misalnya main bola halo Inggris biasana dar aya nu pae tilu obat apakah memang nyana karena desakan apakah memang aya unsur kesengajaan perlu dikenyahoan gus gitulah laos garana walau taqobala wallahu alam.